Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngenalkan diri, nami Abdi Dara Puspitasari, kelas 7F. Abdi nuju sekolah di SMPN hiji Dayakolot. Dina dinten ieu, Abdi rek maca sajak Sunda anu judulna Perjuangan. Sajak Sunda ieu Abdi ngarang tina maca buku motivasi anu judulna Engke Oge Sembuh Sorangan atau Nanti Juga Sembuh Sendiri, didamel ku Hello Bagas. Perjuangan, karya Dara Puspitasari. Perjuangan nu teu salawasna gampil, oge perjuangan anu sae pisan, sabab moal aya kacapean, upami anjeun henteu nyobian nanaon. Perjuangan ieu bakal jadi pondasi nalika nyang harepan kaayaan susah. Sanggeus kasedih bakal aya kabagjaan, hatur nuhun parantos berjuang. Sakitu sajak Sunda ti Abdi, hapunten upami aya kalepatan dina kecap atawa kalakuan, sabab Abdi masih dina tahap diajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.